Ayo terus salawat bah ngunyemna sholawat bae ngunyemna mantes sholawat mantes sholawat penting sholawat diuk di mana bae sholawat bae. Maksudnya kekuatan Nabi supaya ngeclek ka urang sebut vibe dan ke arti urang teh horenganan kos kitu. Ayo terus aja sholawat terus geus bagus lahan kanyahoan bakal aku guru jangan wayah di pelakang mah ini pas geus teu kudu di Garuda geus pas ye tanduran aing can di tanduran mah nya ge ulah waka lahanan ge loba teuing cai kocorkeun caina we bet waduh ieu tatangkalan jaradi bener atuh petani ge nyahoeun petani geus bagus ieu mah wayah ieu ya aing can wayah henteu hayu sholawat lah terus beres kakak aku hari di beres zikir baca وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات. Nyaritakeun mufrad alam jelas Kangjeng Nabi. Nyaritakeun nakirah maqsudah wah jelas boga sirrul wilayah wali. Aya nakirah gar maqsudah wali mastur khususiyah boga ngan teu kanyawan disebut wali mastur lain wali ngaran mastur lain wali tersembunyi loba teh mastur wali hanya wali deui bae nu nyaho. Nomor kaopatna wal mudhafu ila auliya illah anu disalandekeun ka para wali-wali Allah anu nyalande ka para wali murid berarti mah bitarbiyati wal khidmah di rumah jeung ngaladen jelema teh hayang ibadah ka Gusti Allah tanpa aya nu ngurus kesulitan boro-boro urusan ibadah atuh melak buah ge teh diurus moal beres. Ieu melak buah atuh komo ibadah mah puguh juntrunganan. Terjadilah guru mursyid. Baheula Tuan Syekh Abdul Qadir A'immatul Arba'ah termasuk mazahibul arba'ah termasuk kitu diurang ahli-ahli Allah nublah dina pisan atuh Syekh Asnawi caringin ahli batin belajar ibadah teh kanu kos kitu ulah kanu sok make sapari belajar proposal teh maka dinya mah atuh jadi paranti-parantina urang lamun deuk nanyakeun ka mana jalur proposal ulah hese-hese ya kipudoli tanyakeun coba ka mana jalurna gitu nyana minimal nyaho lah walaupun nyana henteu minimal nyaho lah engke nyana ge menta sekian persen gitu lumayan kan tah jalur-jalurna lamun urang deuk nanyakeun soal kitu yayasan atuh aya teh kiai nu nyaho jurusan yayasan urang mah pan kuari negieun yayasan teu bisa sanajan hayang ge ka mana kuduna ngusulkeun ka mana ya badan hukumna teu bisa hese kana teu bisa mah deuk ngaji fikih hayang nyaho ye coba Fathul Muin ka mana aya parantina ngaji alfiah aya parantina ngaji alat johar maknun mantek dan wetan aya parantina hayang ulah terak ditembak cisoka aya ke cisoka tang adaharan pelor ayo tadi aya hayang ngoirit pelet atuh aya aya saparanti peminatna loba teh nu karitu mah peminatna loba peminat fikih hampir mayoritas alat gitu kene lantaran atuh moal beres engke maca kitab fikihna teu dialatan bahkan naik ku ari ka qaidul fikih
naik asbah wan nadhair dan lain sebagainya jamul jawame biasa diaraji loba tama peminat nu kos kitu mah ambalaya loba balik ti wetan ngayakeun pasaran Alpiah Johar Maknum mantek menerima murid baru dengan uang miftah waduh nyawa uang miftah geus ditonjolkeun iya nu rusakna ku ari santri teh satu sisi kosu bener urang mun ngadenge model di wetan di mana di gitu petir ngaji jamul nah berbandingkan cenah jeung universitas anu padahal mah ieu mah ilmu hebat aya ngabandingkeun kitu moal anggeus-anggeus urang sekolah mah cenah uang miftah nu sekian nu sekian ieu mah jamul Jawa mi kitab nu panggedena hanya untuk ya sekian dibandingkeun jeung ilmu ngabandingkeun kitu mah moal anggeus hayu bae banding-banding gitu engkena untung rugi ka dituna kan. Jadi berarti kan jual beli ekonomi. Tuh, kan mal beres. Asal geus kos gitu mal beres. Nah, loba tamata. Geus mampu fikih, geus mampu usul fikih, geus mampu alat, geus mampu tafsir. Begitu mustalahat tafsir geus mampu. Kemudian mustalahat hadis jeung hadis-hadis geus mampu. Ieu jang naon ieu ilmu? Kan jang pakeun. Yang diamal al ilmu bila amal kasajarin bila samar jadi kudu istiqomah tadawamul ilmi wal amal nah ngadawamkeun ilmu jeung amal nu supaya ngerenyed hate teh sesuai jeung dina Al-Qur'an wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana nah supaya ngerenyed hajilat qulubuhum supaya kerenyet kayak kumaha hate teh maka ayalah guru mursyid untuk mengurusi batin sebab ketika orang boga ilmu takabur ku ilmu orang boga gagah sombong ku gagah orang boga jabatan tulak cangkeng lagi diceli iya penyakit nu kos kieu penyakit maka Kangjeng Nabi jaritakeun tentang batin ke sina Abu Bakar, sina Umar, sina Utsman, sina Ali. Kemudian ke sina Huzaifah dan lain-lain sebagainya. Anu diberena sekian, dibere sekian, aya nu henteu dibere ku Kangjeng Nabi teh. Nah, bagi bangsa Badawi nu kara itu biasa we Kangjeng Nabi hanya sebatas zahir. Ngembanglah tidinya terus model Mu'adz. Aya kitun tuntunan sufi biriwayati Mu'adz. Wah, tama kelas tinggi jasa tama. Mu'adz, kelas tertinggi pisan tama. Sehingga sulit untuk dituturkeun. Metode Mu'adz sulit untuk kita hanya ucapan-ucapannya dicupliklah ku bangsa ulama-ulama. Disederhanakeun, dirapihkeun. Wah, ieulah tokohna nu baheula teh. Timimiti Sina Husain terus kehandap datang ke Syekh Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Syekh Marufil Qurhi terus datang ke dia Bahauddin An-Naqsabandi terus Yusuf Al-Hamadani etalah pengembang guru-guru mursyid terus kabelah dia Imam Abu Hasan As-Sadzili kemudian atuh Syekh Athaillah Imam Mursi waduh eta urang lamun ulang dongeng-dongeng kos kitu tah ahli-ahli batin. Urang hayang seuri na aya, anehna aya. Mana keanehanna eta ketika urang nyaritakeun kitu Imam Abu Hasan As-Sadzili begitu hayang guru Imam Mursi guru Syaikhullah datanglah ke Mesir di Tunis nyana gerge eta urang hayang seuri na aya. Aing dek neangan Allah kumaha nu sabenerna Allah Imam Mursina ka jero Pak teh luar dicoba hayangnya ho kasabaran datang ka mana kos kitulah ngaji batin nah bener budak gagalendotan di umur genep atau 7 tahun bari nyekelan beheung baju kieu cek nya teh hehe dek dagangan Allah cek geus Allah aya di jero hate urang teh angan nya kaget cih budak leutik dijeueun ka hate aing aing mah geus kolot eta kan anak saha eta kan eta masyaallah
cerita Syekh Athaillah terus bujieun hikam terus kabelah dieuna itu Imam Ghazali terus berkembang maka lobalah jalur aya Qadiriyah aya Naqsabandiyah aya Qadiriyah wa Naqsabandiyah aya Tijaniyah aya deui Utsmaniyah aya deui Mu'adziyah aya deui Rifaiyah aya deui terus ka Syafi'iyah Malikiyah Hambali Ghazaliyah terus thariqah intina akur untuk membersihkan batin hanya metode nu beda carana pembagianna sesuai jeung hadisna pan aya hadisna calikna aya hadisna silana aya hadisna kemudian pereumna aya hadisna aya mun jelas-jelaskeun geus kudu bae lanan ieu mah carita kemudian atuh aya hadis kangjeng Nabi na nyaritakeun lelembutanana atuh aya dina Al-Qur'an aya dina hadisna rapih urang lamun ningali riwayat dina buku thariqah rapi amat ucapan kangjeng Nabi riwayat anu kieu riwayat anu bener tuh ieu keur carita guru batin teh supaya ka Allah bae hate teh per detik teh ka Allah awak bisa bareng jeung manusia awak bisa bareng jeung makhluk awak bisa bareng jeung sahabat hate tetep jeung Allah supaya kitu tah apa bisa etalah urang kadang-kadang pertanyaanna kudu kitu apa bisa sih atau emang urang mah pan khusu teh kieu maksudna lamun dahar teh emang pikiran kadahar beuteung kadahar nanaon kata jadi khusu ieu teu ka mana-mana pan nah geus khusu teh urusan kos kitu urang mah urusan motor urusan mobil urusan dahar urusan imah urusan kawin eta harusu ieu mah neuk dika Allahkeun bae. Nah, kanyahoan laku guru mursyid anu geus guguru deui ti guruna lah intina mah ti Kangjeng Nabi lah. Nah, kuari mah manehanana teh geus bisa nganyahokeun bahwa panyakitna yakni awaikna nu geus kanyahoan opat lah cek Imam Ghazali. Aya tambahan nu genep, aya tambahan nu 7, aya nu ngurangan ti opat. Kembalina tetap ke opat-opat keneh. Hiji dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Iyalah nu kudu diarahan ku urang. Ngelengitkeun dunia zuhud berarti. Mulai urang zuhud teh tapa tina dunia. Tapa dihandapeun tanggal caringin hayang pesok koneng mah gampang teman. Komo ditanggal caringin Golkar wah aju meunang bae eta geus. Dek pesok lain pesok koneng pesok hejo ge meusah eta mah. Koneng dan wah. Nah, mulai guru mursyid ngadidik urang ya bagi anu geus meujeuhna dididik dek dibere ilmu batin supaya batin ka Allah bae maka supaya ngurangan sare ngurangan dahar ngurangan ngomong dikurangan eta hese lamun teu dibere kakuatan para nabi jan nabi nu boga kakuatan mah nabi mah boga kakuatan lantaran makrifat geus asli di jero batinna tapi kan babarengan jeung masyarakat dakwah berarti boga kakuatan anu luar biasa di nabi mah seluruh nabi nyana mah geus teu sambarangan bareng jeung jelema hatena jeung Allah nabi mah geus dijamin kos kitu bae nyana mah maksum geus pasti kos kitu lah nama nabi mah nabi sahabat kos itu. Jadi diberi kekuatan ku Gusti Allah batinna tetep ka Allah per detik geus eueun teu ka Allah. Tapi nyana bisa dakwah ke masyarakat biasa ngomong naon kadang-kadang gurau dan lain sebagainya. Padahal batinna ka Allah. Iyalah kekuatan nabi. Nah, urang jelema biasa tita dakwah, urang mah dakwah teh apaan anu kacau. Ya kan? Amplop. Ya kan? Agung, mulia. Urang ketika dakwah teh kadinya arahanan ka Allahan. Nah, supaya dikaallahkeun diberilah kekuatan nabi ku Gusti Allah. Carana urang dedeketan jeung nabi. Moal bisa lamun henteu boga kekuatan nabi kajen kumaha ge moal bisa.
jadi ngaranna faed ngocor ke kekuatan nabi ka urang pan nabina tos maot cak saha maot nabi hehehe ulah ditekalikeun maot nabi mangalih mun sia modar nabi mah teu maot nabi mangalih nah teu maot sok geura cek Kangjeng Nabi menroani sahaja lemah nu ngimpi ka kaula asli lantaran wa inna syaitana la yatamasalu ilayya setan teu bisa ngarupa ka kaula ditanya ku sahabat Tuhan lamun ngimpi sareng Tuhan asli kok bisa asli gitu lantaran teu maot kula mah oh ya oke guys urang ngemat Kangjeng Nabi disebut supaya faedna datang ka urang geus atuh urang sering uluk salam ka Kangjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salaman ku urang, bacaan sholawat ku urang sesuai jeung petunjuk guru. Mana urang dek ngorikot nu mana urang? Qadiriyah. Tunjina ber Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi washabihi bi'adadi ma fi 'ilmik baca abe lahan ieu pinuh ku sholawat kekuatan nabi heula di awak urang lantaran mun kekuatan nabi dek nempel di mana moal terus ulah ngarasa kukumaha maca sholawat dage sing isi koma bae terus bain berarti sapoe 2 poe sanajan awal nama make target seminggu 4.414 setelah eta lain hajueureun supaya nyanding sholawat ka urang ulah kuntil anak bayi nu nyanding ulah kuntil anak bayi sholawat geuna nyanding nah kakarak di sholawat doang ge kakarak sholawat mulai tiis artina tiis kau mah pandangan terhadap dunia pan Kangjeng Nabi mah eueuh sama sakit kakarak ge sholawat doang urang geus senang tenang deuleu dunia teh tenang teh kumaha ji ya tu dunia geus diatur ku Allah tu aya batu alhamdulillah teh angan heuy satu beres sholawat dan nyanding berarti kita sholawat ka urang kan kekuatan nabi dipindahkan ke urang lain dipindahkan menta hakikatna mah menta kekuatan nabi coba atuh lamun teu boga kekuatan nabi dakwah moal kuat kabeh moal kuat dakwah emang kumaha tuh mun teu dibere kekuatan nabi sare ngan syukur sajam atau setengah jam mana kuat sih tapi nabi mah kan teu sare nabi mah galbuhu lam yanam walainu kana sakadeuleuna ku urang saredah henteu andai kata teu sare-sare ge masalah ngan nyana bersyariat bae jang urang supaya urang nurutan Kangjeng Nabi mah pan usatun hasanah andai kata teu sare-sare masalah Kangjeng Nabi mah nah urang teh dihayang boga kakuatan nabi iya urang maca sholawat terus salat supaya teger kekuatan nabi aya di diri urang encan waka zikir nama lain cara torekat kos kuari bo asal datang ke guru ku torekat beak ayo ilallah ah beres macet mah pan aneh torekat sika embe heran aing mah geus ya bulan hareup eta kudu ditebus pakai emas berapa gram 100 lah jang naon atuh mama ieu mama mursyid dikawin mama mama mursyid di kos kieu ya salah jurusan malah titah ulah aya kos kituan ulah aya nah ya terus sholawat dah ngunyemna sholawat bae ngunyemna mantes sholawat mantes sholawat penting sholawat diuk di mana bae sholawat bae maksudna kekuatan nabi supaya ngeclek ka urang sebut faed dan keharti urang teh horenganan kos kitu ayo terus aja sholawat terus geus bagus lahan kanyahoan bakal ku guru jangan wayah di pelakang mah ieu geus pas geus teu kudu digarude geus pas ye tanduran aing can di tanduran mah nyada ge ulah waka lanan ge loba teuing cai kocorkeun caina we tet waduh ieu tatangkalan jaradi bener atuh petani ge nyahoeun petani geus bagus ieu mah wayah ieu ya aing can wayah henteu ayo sholawat lah terus beres kakara kuari dibere zikir baca
carana kieu lah karak tahap awal mulai tahap awal baca pada sholat sekian naik tahap kedua naik kuaring geus menguji ke latifah teh lelembutan diurus kurang lelembutan urang aya di awak kurang roh teh roh itu make lelembutan sebab roh teh lelembutan diasupkeun ka urang lamun rohan urang ngaranna bangke mun aya ngaranna insan jadi urang gerak urang teh kumaha roh uruslah roh ku urang lantaran nu ngagerakeun urang hayo geus mulai diurus nah engke aya tahapan-tahapanana aya 9 tahap aya nu nyieun 7 tahap tergantung kumaha thariqahna disebut makom kayak aya makom tahap ieu ke datang ka makom ieu tahap ieu ke datang ka makom ieu tahap ieu datang jadi bual keliru kajian kuku bage aya tahapan-tahapan cara kereta mimiti ti beos jurusan kawetan beos dah ti beos pos pertama naon ngaranna tah beos ya tuh kan emang cara naik kereta meureun semuanya terus mun datang ka Garut teh sabaraha tah namun tita Jakarta datang ke Garut datang ke Jibatu sabaraha pos tak eureunna aya pos 1 pos 2 pos 3 pos berarti pos A pos ka hiji geus datang ka dinya tak kereta pos 2 datang ka dinya tak kereta pos 3 datang ka dinya tak mun teu mogok ya kan ieu sarua beli thariqah pos 1 ka dinya pos 2 ka dinya pos aya tahapan mantak kanyahoan kos penca kajawan kembang sia kajian kumaha datang ka kembang ngeusikeun dah ya tahap awal tahap kedua itu kanyawan tuh jadi zahir kanyawan batin ge kanyawan ku pendidik wa kanyawan datang ka dinya lah geus mulai wari dididik batin dididik nah ieu teh kan nyana selama pendidikan ngaranna salik murid ngaranna murid naik jadi salik dalam masa tahap dididik tak eta teh kan jana jadi jeung henteuna encan kanyahoan tah ngurusan batin teh nu disebut ka situ mudhof ilal auliya nah ieu tanu keur dididik wal mudhof ilal auliya ila auliya illah bitarbiyah dididik wal hidmat muridna ngaladen ka guru kumaha ceuk guru seakan-akan nyana kosmait dihareupeun nu mandian deuk ditangtungkeun didieukeun ditangkarakeun kumaha nu mandian bae hidmat ngaranna tita anu tita ieu tita anu jang moal dititang ngusrukeun ieu guru mursyid mah lantaran ieu teh keur dibersihan batinna nafsuna aju mursyidna kadituna segala menta ieu menta anu menta ieu menta tetapi lain mursyid garana murid teh mah ngaranna mursyid sadur teh mah atuh atuh moal dalam rangka mendidik KBG nafsu nu aya di dinya anu piceun cara miceunna urang teh nyaho kumaha guru ieu piceun nafsu etana teh kanyahoan tah piceun carana kumaha guru lah nu nyahoan cara miceun-miceunna mungkin tambah dunia mungkin kurang mungkin dipenta mungkin dipiceun mungkin dianu hanya guru nyaho hese tah mah kosit olah batin hanya ahli batin lah nu nyaho nyana teu meunang nentang kok kieu amat teu meunang kitu lamun aya kurang narima nentang demo moal jadi dina batin geus moal jadi bae geus wajib pindah guru nah ieu hidmah nah ieu lu hese ge tengah hidmah tarbiyah mah terus ya ayo dalam rangka tarbiyah ya ayo terus nu mantak eueuh anu teu seseleh urusan guru batin non belajar batin teh seseleh udang penting teu meunang teu udang geus udang salat ai guruna mah hees bae eta pan hendak eta ka urang ai aing tita udang tita salat aingnya da kerek di deukeut urang ker atuh lain tibalik bae nyana hees urang hees nyana salat urang hees geunah mun teu pan guru mursyid bakos kitu urang mah tita udang salat nyana na kerek kadang-kadang subuh ge lambat loba tah guru mursyid gos kitu tah masalah emang nyoba teh hese jasa nyoba pokokna mah suudzon ka guru bahaya suudzon ka guru mursyid geus bahaya neuk galengitkeun nafsu nu aya di awak urang kok bisa haju urang teu suudzon pandididik sakabeh perkara nu kaluar tina aturan Allah
hirup nang Allah, paeh nang Allah, sugih nang Allah, susah nang Allah, gerak kurang menang Allah, cicing kurang menang Allah, patali jeung diri urang, patali jeung batur. Ketika urang amprok jeung batur, eta teh nang amprokkeun Allah, sasalaman nang nyamalamankeun Allah, urang kaciduhan ku batur nang nyiduhan Allah, ketika urang ditajong nang najong Allah. Nah, ieu teh tak deuk didatangkeun ka sadarna, dicobakan ku guru. Mulai guru bangun api lain bae asal ka urangna aju suudzon we enggeus turun bae can jadi berjamaah ya nungguan bae guruna teu datang hees belum teh guru guru udah teu datang aduh aju jana ngomong ye pan guru teu berjamaah ye suudzon geus mal jadi hese kan hese dek dijadikeun jelema ahli Allah teh lain lalagaan ai anu samanea mah biasa gampang asal-asalan mah tapi dek dijadikeun istimewa luar biasa ieu hese nah sebabna dek disarupakeun ka nabi ya Allah awak urang nu sakieu bujidna sakieu kotorna sakieu luar biasa gorengna dek diakurkeun jeung nabi pernah marah henteu ai lain dina waktuna mah Nabi aya nafsu teu ieu urang dihakurkeun kana batak ieu nabi na heula ku urang kekuatan nabi na di ka urangkeun heula shalawatan heula engke ka ditu da ulah aya suudzon apa aya suudzon ka ngen mita ulah suudzon pan ka urang teh supaya ulah suudzon cara nabi dididiklah ku guru mursyid nah ulah waka ka kanjing nabi engke lamun ka guru mursyid suudzon ka kanjing nabi ge suudzon asal ge suudzon ka kanjing mah beres dik dibersihan heula kabeh ge jam meunang Allah tah kabeh menang Allah sok gerak kabeh ge menang Allah hirup nang Allah maot nang Allah sehat nang dibere ku ari heulanan nu asli ti Allah tanpa aya embel-embel guru heula cak pikiran urang tek bae dibere susah mulai urang ngagunakeun hate kumaha ieu alhamdulillahirabbil alamin kamari dibere sugih ku ari dibere susah sugih nang Allah susah nang Allah atuh urang mah gan sakadar kudu narima keur sugih kudu narima keur susah kudu narima geus lah alhamdulillah lulus sehat nang Allah gering nang Allah keur dibere sehat biasa bae keur dibere gering sehat bae mikir ih sehat teh kan pamere Allah gering kan pamere Allah bati ti narima urang mah narima kana sehat narima kana gering jaka bae ti Allah jalain la eueul menang ti Allah sugan ieu mah sehat ti Allah gering mah lain ti Allah lain eta kamari teh kahujanan aya hujanan menang saha aya hujanan menang saha isi hujanan menang saha digeringkeun teh sabab hujan geus ulah make sabab-sabab nang Allah titik panjang di kadinya dinya mah narima ku ari abdi narima Gusti sehat teh ti Gusti abdi ku ari dibere gering ku Gusti abdi narima lulus namun kieu mah ya Allah ya Rabbi aduh abdi geus dope ku Gusti dibere muriang ku asana Gusti kunaon dibere muriang atuh abdi Gusti tolol sih kunaon-kunaon ka aing atuh aing pangeran sih kunaon-kunaon ka aing paehan bisa ku aing sia ulah kitu tuh kan nah ieu urang digilak tah eta teh kebersihan eta deuk kebersihan eta mulai aya jelema nu datang kan waalaikumsalam aduh masyaallah Mang Haji sono ka urang teh geus beres urang diciuman segala rupa mere duit ka urang alhamdulillah gerak Allah menang dua poe tolol sia ka aing sia kamari kapanggih itu nanya dasar sia bolon sia ye urang aing dicarakan kudu kos kitu lamun urang haju pasti nyarekan aing demo berarti ke Allah hakikatna menang Allah urang teh ditekeun ku Allah dicoba ku Allah memeh kos kitu teh kan ku guruna heula dicoba teh digulang gaper teh ku guru nah ieu melalui leungeun guru ke kawasan guru tangan guru rahmatan guru hakikatna bakal ti Allah kan guru papan geus teu make nafsu ila lu hese geneangan guru mursyidna nah urang dalam rangka perjalanan supaya bagus sate urang teh ulah aya nyawat ka jelema lantaran asli mampan menang Allah kabeh ge nu jangkung nu pendek nu gendut nu sage kabeh ge ka panciptaan Allah henteu meunang ku urang dicacat kudu bagus bae lantaran kabeh ge ciptaan Allah mun sakali nyacat can jadi aduh masyaallah dahar make hawa can jadi
kudu naon sesuai jeung perintah Allah niatan jang ibadah tuh kan mantap kaditu nama kayak model urusan batin mah model teh kieu kamari mah dahar teh wajar sakumaha biasa geus salatna ge wajar ketika manehanana dahar jeung tamu rada loba ngahormat ka tamu salatna kudu rada loba doa ka Gusti Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi dibere nikmat dahar ku Gusti kemudian abdi teh aya ngahormat ka tamu nah tina gede dahar abdi jeung babarengan jeung tamu nu biasa abdi tahajud 20 rakaat lantaran daharna abdi 2 piring abdi bade 40 rakaat enggak salah lantaran hirup lain jang dahar tapi dahar jang hirup eta teh bahasa muad eta teh urang sing hade ulah hirup jang dahar ulah hirup jang nginum ulah hirup jang sare tapi dahar nginum sare jang awak jang ibadah jang hirup maksudnya hirup jang ibadah tuh mantak aya nu nyarekan ka Imam Ghazali satu ketika Ghazali bejana maneh teh ngomong-ngomong ulah cinta dunia pan maneh mah cinta dunia aing mah pangcintana ka dunia tuh pan saya urang ngomong nyana di Minhajul Abidin dia ulah cinta dunia kira-kira bangsa di nyatanya mah ku muridna kan mama bangun cinta ka dunia saha nu teu cinta kula pangcintana terhadap dunia caknya aju kumaha eta teh ngaluruskeun omonganana atuh pan dina kitab mah beda henteu beda akur jeung kitab eta dina kitab cenah ulah cinta dunia kon ku jadi cinta kumaha lebahna hese jeung Imam Ghazali mah maksudna kumaha lebahna kieu ari sia eta hirup menang saha menang Allah ai kuatna hirup eta kudu make naon dahar ai sia dahar cak sia dahar dunia ta lain dunia sanggeus sia dahar eta bisa henteu dahar lamun henteu dagang atuh henteu nu dagang nu tani nu mah tani dagang eta kos kitu cicing we teh Imam Ghazali eta kan cinta dunia cenah cek tuan ulah saha nu cinta dunia mereka deui sia macan ka harti meureun sia hirup apa pae hirup cek cenah teh ai hirup sia eta bisa hirup teu mun ke dahar henteu ai dahar dunia teh lain dunia atuh teh sia mun bisa teu dahar tata neangan dunia lamun teu dagang henteu kudu dagang kan dagang atuh sia jangan hasilkeun duit jangan meuli beas jangan dahar ngan sanggeus sadahar awak kan jadi sehat hirup ngaranna hirup da pake ibadah aing ge cinta ka dunia ngan aing mah jangan hirupan awak aing sebab aing teh lamun teu dahar cek Imam Ghazali leuleus mantak aing mah keur ngaji ge ngaroko dahar itu ngopi masalah tuh kan jadi eta kumaha eta kasih bola oh cek Imam Ghazali siapa pan keur dididikan ayo urang pendidikan ta masa pendidikan mah can kahartieun mantak bitarbiyah ieu ta ieu keur carita engka karak nyalande ka wali moal ka kaharti atuh lantaran janana encan ngarasakeun ke geus boga rasa sanggeusna eueuh cinta dunia nu mana nu ulah dicinta jai dunia nu jang pake dahar urang jang hirup urang manu hirup urang teh jang pake ngabakti ka Gusti Allah atuh teh mah kudu mantak ulah kaget lamun deuleu kiai gembul daharna atuh emang watak bae tah meureun iya urusan batin kan jadi kan lain urusan nyaritakeun pake dahar tapi kan urusan batin ngan efekna engke efekna ka dahar ka nginum ka sare ka ngan ai encan dididik mah teu kaharti bae aja kan itu suudon bae cinta dunia nya segala mobil segala BHS segala naon deh ai wali nu kos kumaha wali mah Nurudin nya wali Rudin wali si Nurudin lah maka tambal tepil teu boga naon teu boga sendal sabelah lain los ciuman ku sia atuh aya kos kitu wali mah teangan tuh sia dipel bak loba di Tangerang tah loba ambalaya bujal ge kadeuleu wali meureun eta aja kudu kuat encan kaharti ku sia jadi rajana wali bapan Kangjeng Nabi ganteng gagah wali ka dieu si itu seueun kadang-kadang si Abu Bakar Siddiq sugih
Abdurrahman bin Auf pang sugih nah kapaha lain lalagaan Abdurrahman bin Auf sugih teh sugih jasa datang ka kunci na Abdurrahman bin Auf kapan 70 onta dibawa hei lain lalagaan sahabat dan sugih jasa kan anu dikubur anu dimakamkeun di Yordania lain lalagaan sugih anu cak Kangjeng Nabi sadirham ti Sidina Abu Bakar leuwih amis tibatan 1000 dinar 1000 dirham ti Muad bin Jabal kaget Muad bin Jabal kok gitu Tuhan kok gitu emang kurang ai ieu mah sadirham ti Abu Bakar mah Abu Bakarna geus tersepeun kana dunia dibere sadirham teh amis ai teh ente mah 1000 dirham teu amis lantaran entena masih cinta dunia di harita pan cek Abdurrahman bin Auf abdi jang naon sugih di akhirat kasaraka neraka mah ku abdi deuk dibagi-bagikeun harta abdi Tuhan saksian ku Tuhan nyana maju kos kitu bantah diomong ku Kangjeng Nabi wari malah mun sugih diomong ku urang nya kiai na bae hayang yang ngaresek wari neangan kieu numbung hese deui harayang bae deui hese atuh tak batak ge asal geus suuzon ngecilaka moal jadi hese nah ieu urang ngabedakeun nu cinta dunia jeung nu henteu kan hese urang teh lantaran urang henteu berjalan di eta tapi lamun urang berjalan di eta kanyahoan oh tersepeun bab anu nyana kos kitu oh tersepeun bab anu nyana terus oh nyaho saperjalanan aing teu berjalan basarua nyana naik mobil urang naik mobil nyana make BHS urang make BHS nyana dahar urang mah babadog leuwih gede malah mapan tuh jajan akur bae jeung urang giliran we wayah tahajud teh akur wayah zikir teh akur kan tuh nya jadi teu bisa ngabedakeun sebab nyanana henteu mudhof ila auliyaillah ketika nyana mudhof ila auliyaillah kudu babarengan hirup nyahong ke bakalna ketika eta embungeun nyana mah eta ketika eta embungeun nyaho ayana dunia datang nu embungeun nyana nu daekeun nyana nu embung oh kara kaharti ai jauh mah moal nyaho ai jauh mah moal nyaho ya lantaran teu ditarbiyah eta teh merupakan bentuk tarbiyah nah kuari mah caritana kieu ieu mudhof ila auliyaillah perjalanan nyalande ka wali nyanana ditukangeun diurus ku wali nyanana ngahidmat ngan encan datang maot engke di akhirat nyana al mulhaqu fil ma'al dihijikeun jeung para wali Masya Allah untung jasa kan eta engke dibere jana geus sapaat deui lantaran jana geus kaasupkeun kana wali padahal mah nyana mah karek berjalan sabulan 2 bulan haji paeh janana wali bae engke di ditu di akhiratna geus jana ge ulah ka surga teh ngan murid si aing murid aing mana cek geus puai ge kakarak cek heun wau sia bae tuh teangan ku nyana nu wau mana ieu tadi mang sia naon aing nyaho ieu ditanya paatan ja ugus ya salamatan teh tuh aya SK na aing mah tuh di malaikat Malik tuh teu meunang ka neraka aing mah tuh aya ge malaikat Ridwan bener dah jadi si heran dia emang kumaha gitu di dunia aing mah nuturkeun wali milu jeung wali cek wali kieu aing aja saya jadi wali henteu kan aing di dieu kudu jadi kaasukeun wali ieu wa huwal mulhaqu fil ma'al boga syafaat di sarwajana wallahu a'lam bishawab